Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Naupal di kelas 8E bade ngadugikeun tentang miara kebon pikeun kahidupan anu lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu kali bapak ibu guru anu dipika hormat, rerencangan sadayana anu dipika cinta. Langkung dipayun urang ngapanyatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana kalayanan rahmatna urang tiasa kepel dina tempat kahawanan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun diantara ngeunaan pentingna ngajagaan kebersihan sareng kelestarian kebon di lingkungan urang. Kebon teh mangrupikeun salah sahiji sumber kehidupan urang di dinya urang bisa menangkeun hawa segar tatangkalan anu metakena sareng kandang-kandang hasil bumi. Nanging seueur kene anu teu sadar karena pentingna ngajaga kebon. Masih loba jalmi anu miceun runtah sembarangan motoran lingkungan kebon. Atukna kebon teh janten kotor tur teu sehat. Padahal ngajaga kebersihan kebon teh gampang. Cukup ku cara miceun runtah kana tempatna, ngajaga tatangkalan sangkan tera leungit sareng milampah kewajiban orang minangka warga anu somea. Ku ngajaga kebersihan kebon, urang oge sami sareng ngajaga kesehatan diri urang serangan sareng kulawarga. Ku kituna abdi ngajak kasadayana hayu urang sasarengan ngajaga kebersihan kebon, mugi lingkungan urang tetap asri, sehat tur endah. Cekap sakitu biantara ti abdi. Apunten bila aya kalapatan atanapi bahasa anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.